Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u wassalasuna fi fadilatil iqlali minal akli wan naumi war rahati. Al-babur rabi'u wassalasun bab anu ka 34 fi fadilatil iqlali dina fadilahna nyaetikeun meminimalisir minal akli tina tuang wan naumi sareng ulem warahati sareng istirahat. Wa fil khabar annal akla ala syab'i yurisul baros. Sanyana ari tuang sampaikeun ka wareg atau tuang geus wareg teh masih kena tuang gitu. Yurisul baros eta bisa ngawariskeun kana panyakit baros. Baros teh penyakit belang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu turisu qaswatal qalbi. Hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli. Salah satu ari tilu turisu eta ngawariskeun. Salah satu turisu ari tilu eta anu ngawariskeun qaswatal qalbi kana teasna hate. Aya tilu macam anu bisa ngawariskeun kana teasna hate. Tilu teh naon bae? Hubbun naumi anu kahiji beuki sare. Jadi sare teh jadi hobi. Hobi sare. Wa hubbur rahati sareng beuki istirahat. Wa hubbul akli sareng beuki dahar. Dahar di dahar. Dahar tilu hal eta bisa ngawariskeun kana teasna hate. Naon rugina teasna hate? Lamun jalma anu teas hase mah teas hate hese meunangkeun hidayah kitu nya teas hate. Leulitikanana budak jalma anu hatena teas mah hese dipapatahan kitu. Moal karet moal tersentuh hatena teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syaba'a fid dunya jaa'a yaumal qiyamati wa man jaa'a fid dunya saba'a yaumal qiyamati. Ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaba'a man sahajalma syaba'a anu wareg. Sisa jalma anu wareg atawa jalma anu seubeuh fid dunya di dunya seubeuna teh esab an magmuman seubeuna teh atawa wareg teh ku anu hal anu dibenci anu tercela. Maka pikeun jalma anu keur di alam dunyana teh warareg we beuteungna seubeuh we beuteungna jaa yaumal qiyamati. Jaa maka bakal lapar. Jaa maka lapar yaumal qiyamati dina poe kiamat. Pikeun jalma anu keur di alam dunyana beuteungna wareg bae kudahareun maka engke di poe kiamat manehanana bakal ngarasakeun lapar bae. Tapi rasa balikna waman jaa fid dunya waman sareng sajalma jaa anu lapar. Sing sajalma anu lapar fid dunya di dunya syaba'a yaumal qiyamati. Syaba'a maka wareg yaumal qiyamati dina poe kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna ahlal ju'i sanyana ari jalma anu
sok lapar fid dunya di dunya hum ahlus syab'i hum ari maranehanana teh ahlus syab'i eta jalma anu wareg fil akhirati di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala fauqa sab'i faqad akala al haram. Man saha jalma akala anu nuang fauqa sab'i santos wareg. Jadi lamun kayaan beuteung urang tos wareg dieusian keneh bae gitu. Jalma anu geus dahar geus wareg tapi dieusian keneh bae nurutkeun kana kahayang. Jika terbuka geusnya geus pinuh dieusian we kitu nya geus dikumpulkeun ti urang keneh. Tadahareun anu sesatina wareg kadituna teh faqad akalal haramu faqad akala maka nyata parantos nuang al harama kanu haram. Jatohna jadi haram. Lamun urang masih keneh barang dahar dina kaayaan keur wareg. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali alju'u. Sayyidul amal ari penghuluna amal ari tuanna amal teh alju'u eta lapar. Nah urang mah pinuh bae beuteungna tara kalaparan. Pinuh bae. Dibere puasa ge pada beurangna we geus buka mah hayu dijauhkeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alju'u mukhul ibadati. Alju'u ari lapar teh mukhul ibadati eta inti sarina ibadah. Bahkan di dia wafil ihya'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis anu dipungat dina kitab Ihya Ulumuddin man ajaa batnahu adamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Aya man saha jalma ajaa mah anu ngosongkeun atawa ngahaja supaya kosong yang ngalaparkeun. Ijaa malapar lamun ajaa ngahaja gitu ngalaparkeun ngosongkeun kana beuteung. Tapi keun jalma anu ngahaja ngalaparkeun batnahu kana patuanganana adomats maka mulia atau bakal cemerlang. Adomats maka cemerlang naon fikratuhu pikiranana. Wa fatona qalbuhu sareng wafatona sareng cerdas naon qalbuhu hatena. Ieu keur masa-masa neangan ilmu mah kudu beuteung teh kudu sering dikosongkeun. Sering kosongkeun teh lobakeun puasa maksudna itu nya. Heman atuh urang padu ngosongkeun beuteung dahar teh puasaan teu lebar bari puasa maksudna. Supaya naon? Supaya pikiran urang cemerlang, cerdas pikiranana keur diajar teh kitu nya. Terus nate hatena oge sarua cerdas. Tereng kita narima ilmu teh kitu. Udah pura ge karasa atuh lamun beuteung keur pinuh mah diajar bari beuteung pinuh da boro-boro meratikeun atuh. Kalah ripun aya makan nya. Lamun keur beuteung pinuh mah dikeun anu sok puasa mah tah gede. Matak cocok ieu barudak keur diajarkeun mah. Lobakeun puasa, kosongkeun beuteungna ulah hareureum teuing. Mana tawakal Ibnu Abbas teruskan ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam man syaba'a wa nama qasa qalbuhu man sajal masyaba'a anu wareg wa nama sareng anu sare qasa maka teuas naon qalbuhu hatena. Summa qala likulli syai'in zakatun wa zakatul badani alju'u likulli syai'in pikeun setiap sesuatu teh zakatun ari zakat wa zakatul badan sareng ari zakatna badan teh alju eta kulapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyu qulubakum biqillatid dhahki wa qillatish syam'i wa tahiruha bil ju'i.
tasfu wa taziku ahyu kudu ngahirupkeun araranjeun ulubakum kana hate-hate araranjeun hate urang teh dihirupkeun lawanna tina pae hatena teuas hatena kumaha cara ngahirupkeun hate urang teh bid nontra bikil latid dhahki ku nyaeutikeun kana seseurian ulah loba seuri ulah ngalobakeun sehingga dina bab hareup teh aya bab berikutna dina masalah seuri wakil latisan ini sareng saeutik wareg nyaeutikeun kana wareg misalkan yang lebih kan lamun keur mam eureun sama meh wareg gitu geura dahar sama meh lapar geura eureun sama meh wareg gitu rumusna dina dahar teh kitu ulah nungguan lapar ulah nungguan wareg dalam geus lapar mah ge habek-habek teu kakontrol daharna mata dahar teh teratur nu teh angana keteraturan nama si can lapar ge waktu dahar heula wa tahiru sareng geura nyarucikeun sareng pek cucikeun kana itu kulub bil jum'i ku lapar jadi ku puasa latihan puasa teh kudu mah teh urang teh jadi bersih latihan puasa sabulan teh taspu maka bersih wa taziku sareng leuleus di antara cirina jalma anu leuleus hatena mah gampang tersentuh babari ceurik ngelenteng ceurikna babari ceurik dia gampang tersentuh ningali ayat-ayat Allah ningali kakuasaan Allah gitu nya eta nandakeun hatena leuleus lamun anu teu asup boroning kuno kitu nya di omongan papatahan kumaha ge lah geus teu mungkin nu teu hate lamun anu leuleus hate mah sabalikna itu nya ningali kejadian oge gampang tersentuh gitu nya hatena teh umur papatahan kumugus ngobrolkeun ke di akhirat sararieun ceurik di akhirna mah engke gak gampang lamun keur tengah peuting teh gampang ceurik gitu keur nyaharep Gusti Allah teh ceurik eta kan alus kitu keur di peuting tengah peuting keur sepi urang mah ceurik bangingik ka Gusti Allah nya batur mata geus sampai ka dinya urang astagfirullah meureun cecemiran urang astagfirullah teh tawas sarwatine hadis langsung ke hadis berikutnya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum ju'an wa tafakkuran aqrabukum aripang caket-caketna aranjeun minni dikuring saur Kanjeng Nabi jadi ke anu pangcaketna sareng Kanjeng Nabi yaumal qiyamati dina poe kiamat teh aksarukum ju'an anu sering lapar sanes kalaparan berarti nya lapar mun kalaparan mah kusabab teu aya nu dimamna lamun lapar mah masih aya ge dilaparkeun ku urangna gitu bedakeun lamun anu kalaparan memang maena dahareun lapar teh kitu nya ieu mah dahareun aya nyampak ngabanding tapi teu diemam ku urang kajin kene ngabelaan puasa misalnya gitu nya eta ju di dinya gitu eta zaman kieu teh akrab ke pangdeukeutna sareng Kanjeng Nabi wa tafakkuron sareng jalma anu sok nafakuran bertafakur memikirkan ciptaan-ciptaan Allah gitu. Wa fil ihya qala Al Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamati atwalukum ju'an wa tafakkuran billahi subhanahu
Ari pang utama-utamana aranjeun indallahi mungguh Allah. Naonana manzilatan derajatna atawa kedudukan aranjeun mungguh Allah anu paling mulia, anu paling afdol, paling utama yaumal kiamati dina poe kiamat teh atwalukum ju'an anu loba lapar, anu paling sering laparna watafakuron fillahi subhanahu sareng napakuran ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ada napakuranna ulah napakuran kana zatna Gusti Allah mah nyampe maka napakuran zatna napakuran mah kana ciptaanna ti Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kasura ta'amuhu kasura adzabuhu. Man sajal makasura anu loba naon ta'amuhu tuangna itu siman kasura adzabuhu kasura maka loba naon adzabuhu adzabna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sihhata ma'a kasratin naum wala sihhata ma'a kasratil akli wala shifaa biharamin. La sihhata moal sehat gitu. Teu sehat ma'a kasratin naum sarta ngalobakeun sare. Nama anu loba sare loba moal sehat gitu. Wala sihata ma'a kasratil akli itu oge moal sehat bikin jalma anu sok ngalobakeun kana tuan. Udahlah digain digiling we. Ahmad itu tidak boleh baturan bapak man kitu teh Ahmad. Ahmad teh ahli madang. Asal aya dahar di mana we hablok we gitu ya. Kada wadah gede we wadahna teh kada asup we dipuloskeun. Geus teu dipulah teu dipilih hablok we nu aya. Wala syifa abi haramin sareng teu aya syifa, teu aya obat bi haramin ku anu haram. Ku barang anu haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-subhatu bidomisot al-muhmalah au bi fathiha macana teh as-subhatu atawa as-subhatu ae an-naumu awalan nahri sare awal berang gitu ya kumaha awal berang isuk-isuknya pas subuh nah isuk-isuk pas matahari terbit itulah awal ngawalan isuk-isuk tah as-subhatu teh maksudna eta anu sare isuk-isuk tamna'ur rizqa eta bisa nyegah kana rezeki ae ba'dahu tegasna bisa mencegah kana sebagian rezeki. Jadi lamun misalkeun purna rezeki teh menang 100 terus KPS menang 50 kan. Awatamnaul barakati atau bisa awatamnaul barakata minhu atau bisa mencegah kana keberkahan tina itu rezeki. Berarti harusnya jam sekarang liwat tidinya liwat kayaknya tas subuh mah ulah alus nama ulah waka sampaikan kan alus nama kan dino bab-bab sabemehna dina dikir teh kan dicontohan ku para ulama para wali teh lamun tas subuh sampai ka meletekna panungpe teh pake dikir dinya teh sambung suruhnya tapi sampai kana waktu duha urang tah geus meunang waktu duha sarekeun di dinya geus waktu naik sebenarnya. Nah, hindaran ieu mah gitu teh. Oh. Jadi jam sabaraha? Berarti lamun dia patokan hari duha teh kan hitungan waktu duha teh 2 jam sekitar 2 jam 10 menit tina waktu subuh. Mulai waktu duha teh. Nah, bisa ngalaksanakeun duha teh sekitar 2 jam 10 menitan. Lamun ayeuna subuhna 4:30-an lah subuh 4:30 2 jamna berarti setengah 7 leuwih 10-an.
setengah 7 lebih 10. Berarti lah mungkinnya pas subuh sampai ke jam setengah 7-an atau jam 7-an tahan deh udah di dinya kan. Salat duha karek tok wes sare. Ini puasna itu. Udah ngerohor deui. Udah salat bek di besare. Aduh. Udah cenah ge naon musoim teh cenah ge naon ibadah ya saya berpuasa teh es bae. Nah, terus nanti asal tamna'ur rizqanya ba'dahu aw tamna'ul barokata minhu. Nah, bisa mencegah karena keberkahan. Bisa we gitu ari secara lamun tina jumlah mah angger tapi keberkahanana anu berkurang gitu. Keberkahan. Rasa duana lagi mending nah gitu mending nah. Jumlah dikurangan embung kan urang teh nya. Angger menang loba berkahnya embung gitu nya. Mending kene loba aya berkahna kan. Nah dia buat itu harusnya orang kudu ngahindari sare isu-isu Al-babul khamisu wasalasun bab anu ka-35 fi fadilatil iqlali minad dhahki. Dina fadilahna nyaeutikeun seserian. Seserian deui panyakit urang masuk seserian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratud dhahki tumitul qalba. Kasratud dhahki ari ngalobakeun kana seserian, ieu seurinya nu dicarekan teh. Lain senyum gitu nya. Ieu mah seuri dicarekan. Tumitul qalba eta mata maehkeun kana hate. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dhahku fil masjidi dulmatun fil qabri. Ad-dhahku fil masjid ari seserian di jero masjid dulmatun eta jadi popoe fil qabri di jero kubur. Lamun di jero masjid sok seserian bae tah dia tak bisa maekeun kana alam kubur urang ke. Ai yurisu dulmatul qabri fa innahu yumitul qalbah wa yansiya zikrur rabbi. Sabab lamun urang anan kelak tegasna yurisu dulmatal qabrinya ngawarasikeun kana poe ka kubur. Sabab fa innahu yumitul qalbah kuseserian teh bisa maekeun kana hate. Lamun hatena geus paeh wa yansiya zikrur rabbi. Engkena teh mata poho kana eling ka Gusti Allah kan eta. Intina mah kadinya nu dikhawatirkeun puluh baseur di masjid teh kitu nya efekna urang jadi poho kana zikir ka Gusti Allah nama. Padahal di jero masjid eta teh di rumahna Allah gitu. Urang geus poho ka Allahna komo di luar masjid gitu. Mata dikhawatirkeun ke di jero kubur teh eta kalau jadi popoe kitu nya. Rawahu Dailami an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika qahqahatan. Man dhahika sing saja anu seserian anu seuri seurina teh qahqahatan bari ngabarakatak seurina. Wah seurina teh nemen seserian teh pol eta enggak eta sigan gitu sigan nonton ngebodor itu seurian teh mina. Faqad nasiya baban minal ilmi. Faqad nasiya maka nyata tos mopohokeun tos poho baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu. Jadi ilmu anu geus kurang aya dina pikiran urang ge ku ngalobakeun suri nu ngabarakat apa bisa ngaleungitkeun ilmu eta geus aya dina diri urang teh. Suri anu barakatakan teh gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika qahqahatan faqad majja minal akli majjatan. Man saja madhahika anu seserian qahqahatan bari ngabarakatak faqad majja maka nyata tos miceun minal akli tina akal. Akal teh terbuang kesadaran akal teh majatan kalawan bener-bener miceun.
Ada jama anu kesisirian siga kitu mah teu sadar atuh. Teu kakontrol kan nya. Eta dikhawatir teh micin akal teh tina kesadaran sehingga poho kana zikrul rabbi itu zikrullah poho kana zikir ka Gusti Allah dalam akhirna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika katsiran fid dunya baka katsiran fil akhirah. Nah, ieu kudu kurang dipikasieun teh. Man saha jalma dhahika anu seserian katsiron bari loba ngalobakeun seuri fid dunya di dunia baka maka ceurik kasiron kalawan loba fil akhirati di akhirat. Jalma anu di alam dunia na loba seserian ke di akhirat teh bakal loba ceurik kitu nya. Atuh da lamun secara maknawi na mah kieu teu semata-mata main loba seserian lamun misalkeun di alam dunia na nu loba seserian teh urang loba poho ka Gusti Allah. Poho tina zikir ka Gusti Allah, jalma anu poho ka Gusti Allah mungkin poho kana ibadah ka Gusti Allah. Namun geus poho kana ibadah ti Gusti Allah nya naon bakal urang rek dibawa engkena. Tinggal di akhirat teh kali ceurikna we. Ceurik teh ceurik lantaran hanjakal di alam dunyana urang nyase teuing seserian. Ti urang kalau mau seserian keur nyase nya kitu sase. Bakal leungeun teh bawaeun ke akhirat teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika qahqahatan sarua sieun tadi la'anahu al-jabbaru. Ngalaknat hu ka itu man saha al-jabbar. Al-jabbar masih kena asma Allah. Wa man dhahika kasiran sisa jalma anu ngalobakeun seuri istahaqqa bihin nar. Istahaqqa maka berhak ngahak bihi ka itu si man annaro kana neraka. Maksudna teh jalma anu sok ngalobakeun seuri mah neraka teh berhak menangkeun jalma eta pinarakaeun gitu maksudna tadinya anu ngalobakeun seserian teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kasura dhaqquhu kasura khata'uhu. Man saha jalma kasura anu loba ngalobakeun dhaqquhu kana seserian anu ngalobakeun seuri na itu si man kasura khata'uhu maka loba naon khata'uhu kasalahanana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kasura dhaqquhu yastakhiffa bihin nasu. Man saha jalma kasura anu ngalobakeun itu man dhaqquhu naon dhaqquhu seserianana itu man yastakhiffa bihi. Yastakhiffa maka ngentengkeun bihi ka itu man saha annasu jalma. Maksud ngentengkeun teh nyepelekeun. Biasana kan orang lamun ka jalma anu sisiwo bae, itu sisiwo bae deukeut jeung sisiwo, tapi secara ieu mah urang teh rada nyepelekeun kadang mah kitu nya. Sok nyepelekeun ka tukang sisiwo mah gitu ya. Kana kata di mangke biasana sok urang teh kana jalma anu sok tukang sisiwo mah gitu ya. Beda jeung rada serius itu nya. Segan urang teh sisiwana ge. Jeung anu jawan tukang sisiwo gitu. Akhirna dia ge yastakhiffa gitunya ke ku manusia ge bakal dispelekeun di teh nya dispelekeun teh kitu jadi anggap lah itu sakarina ngomong serius oge rada araneheun gitu ngomong serius sih bener tuh ya teh waras di mall gitu tukang sisiwa kudu ngomong serius ngadalil gitu nya sia boa-boa gitu tadi anggap dia mah tukang sisiwa mah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalimatin hatta yadhaka biha julasauhu adzabahullahu ta'ala finnari. Ieu burang. Man sahajal mata takallama anu nyarios si man bi kalimatin uhiji kalimat di sahajal anu nyarios uhiji cariosan hatta yadhaka sehingga seserian
biha ku itu kalimat ku itu cariosan teh lamun urang ngomong omongan eta teh seserian saha julasa uhu jalma anu ngabaturan calikna gitu nya orang-orang di sekitarna julasa uhu teh anu ngabaturanana kan sok aya urang kitunya jalma teh nu resep ngocol gitunya ngabodor we gitu teh tah jalma anu sok matak nimbulkeun batur suserian teh gitu tah adzabahullahu taala adzaba maka ngaazab huka itu si man saha Allahu taala Allah taala finnari dina neraka. Ieu teh jadi dina sisiwa-sisiwa lain artian urang teu beunang sisiwa teu ngabodor gitu nya. Da Kanjeng Nabi ge pernah kan heureuy pernah Kanjeng Nabi. Ngan heureuina teu heureuy siga urang. Urang mah heureuina heureuy nu eueuh manfaatna urang mah kan nya kadang heureuy ge bari ngecek ka batur ya urang. Kawatakanan diulah-ulah dipeujeukkeun gini. Ya Kanjeng Nabi kan heureuina beneran, heureuy tapi beneran gitu nya. Teu hawal hadis, teu padu ngomong bae gitu. Siga keur anu nini-nininya ke Kanjeng Nabi nanya kan gitu. Ya Rasulullah, nah kuring ke bakal asup kana neraka, cek Rasul teh moal. Pon curik nini teh kageteun no, urang ibadah betul aku masuk neraka moal, nini masuk kana neraka. Curik si nini teh. Jelaskeun ya Kanjeng Nabi. Da engke dina neraka mah aya nini-nini atuh nini, jadi cek urang gitu. Si nini ge bakal jadi gadis deui. Si serian si nini teh kan Kanjeng Nabi sisiwana siga kitu. Kanjeng Nabi mah ya orang mah di aya-aya obrolan penting batur seserian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dhahkul anbiya'i tabassumun. Dhahkul anbiya ari seurina para nabi tabassumun eta mesem cek urang bahasa Sunda nama. Apar mesem teh naon nya seuri saeutik kumaha teh tah wa huwa alladzi yankashifu fihi as-sinnu wa la yasma'u lahu sautun kada pilihya aya tabasuma jadi seurina teh teu sampai katingali waosna teu kapireng sorana senyumna teh kitu teh tabasum senyum urang di urang mah nya mesem bahasa Sunda naon senyum senyum mah jarang soraan kan waduh ngabelenyeh kayak gitunya ulenya gitu gua ternyata ari Kanjeng Nabi mah kitu seurina teh para nabi masih gak gitu moal aya na Kanjeng Nabi anu susurian beberapa katakan sementara wadah kus syaitani qahqahatun ari seurina setan mah qahqahatun eta barakata lamun anu susurian beberapa katakan itu baladna setan lamun urang hayang jadi baladna Kanjeng Nabi nya seurina ulah babara katakan urang mah tersenyum bae lah mesem bae urang tapi kadang mah diperlukeun teh kitu teh model keur ngalongok anu keur geuring gitu nya perlu anu sok ngabodor teh supaya anu geuringna terhadap terhibur maksudna gitu kan ari ngalongok anu geuring ulah kali sisieunan urang ngalongok nu geuring panas teuris batuk sampaikan ka warga tim sakunya odong yang kira babaturan urang ge kamari nya kita semua siga ente teu lila cenah ge atuh nu geuring teh urang kalata pusing stres urang jadolnya nu ngilik teh lamun ngilik nu geuring mah ulah sabalikna kitu nya walaupun dina kanyataan misalkeun nya aya babaturan atau kana anu kajadian ku panyakit eta teh misalkeun kitu nya sampaikeun ka pondok umurna kitu nya sabisa-bisa sampaikan ke urang mah bere motivasi ulah dibejakeun sanyana itu teh tujuan teh ngabangkitkeun motivasi supaya nu geuring teh tereh semangat deui gitu kan jangan dina hal eta al-babu sadisu wa salasun fi fadilati iyadil marid nah nyambungkan geuring bab anu ka sabaraha ye 30 genep fi fadilati iyadil marid dina kautamaan ngalongok anu geuring
itu berapa cacing. Qala Utsman radhiyallahu anhu maritu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Utsman, Sayyidina Utsman sahabat Kanjeng Nabi nyarios kuring teh gering terus ngalayat ka kuring sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tuluy nyarios Kanjeng Nabi nya Bismillahirrahmanirrahim. U'idu kabillahil ahadis somadil lam alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Qalaha miroron. Pas harita sahabat Utsman nuju teu damang Kanjeng Nabi ngalongo. Bari macakeun ieu tah Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Tanya riosna teh qolaha miroron sabaraha kali. Lamun sabaraha kalina Kanjeng Nabi moal jauh tina ganjil biasana Kanjeng Nabi, lamun teh sakali nya 3 kali. Kanjeng Nabi maksud itu ganjil makana. Diulang-ulang lah. Beureun kana 3 kalian maca eta. Jadi ieu bisa dipake ku urang lamun ngalongok nu geuring teh baca ieu teh Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Ieu mah terus wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib. Lebat Kanjeng Nabi ka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa huwa maridun bari ari sahabat Ali teh maridun eta nuju sakit nuju teu damang. Faqala lahu nyarios Kanjeng Nabi lahu ka Sayyidina Ali teh kul ucapkeun ku anjeun Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika au sabran ala balaitika au khurujan minad dunya ila rahmatika. Wa innaka sayati ahadahunna. Jadi kata tadi mah Kanjeng Nabi nanya ka sahabat Utsman macanu tadi ari ieu mah dipiwarang sadina Ali teh maoskeun eta Allahumma inni as'aluka ta'jil afiatik au sabron ala balaitik. Jadi nyungkeun ka Gusti Allah mangka enggal disehatkeun deui kitu nya ta'jil teh ngageura-geurakeun afiatik afiataka kitu nya ta'jil afiataka ta'jila afiataka ngageura-geurakeun disehatkeun deui au sabron ala balaitika atawa disapasian kasabaran dina nandangan musibah anjeun au khurujan minad dunya doana teh atawa lamun teu geura-geura dicabut panyakitna atawa teu paparin kasabaran khurujan minad dunya ila rahmatik berarti maot namun kita mau khurujan minad dunya ila rahmatik mautnya mesti akan lamunnya kudu maot nya kana naon maot asal kembali kana rahmatna Gusti Allah gitu. Fa innaka saya di ahadina masihan masalah sahidina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udu al marido udu ngalayan kudu ngajenguk lah ari ngalayan mah di urang sok identikna jeung kanu tos maot di urang ngalayan teh nya. Berarti ngajenguk al marido kanu teu damang. Udu tabi dhammil ain wa dal bainahuma wawun ai zuruhu zur zaro ya zuru ziarah ka kubur biasana urang mengunjungi. Wattaba'u al jannata wattaba'u sareng kudu nuturkeun aranjeun al janazata kana janazah. Lamun aya nu gering geura dilongok kitu dilongokan nu geuringan lamun aya nu maot jenazahna ku urang dituturkeun.
Tudzakirukumul akhirata. Tudzakiru maka bakal ngelingkeun ka aranjeun al akhirata kana akhirat. Ku urang nuturkeun janazah anu rek dikurabkeun gitu. Eta secara tidak langsung bakal ngelingkeun ka urang tentang kehidupan akhirat gitu. Zikrul maut teh gitu. Kemudian urang haja-haja inget be kana maut mejarang atuh tah nuturkeun janazah meureun inget kitu meureun urang ge bakal dikieukeun kitu nya. Mata dalam dunya teh samemeh di abring-abring jadi janazah nya urang kudu geura-geura nyiapkeun maksudna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannati. Aidul maridi ari jalma anu mengunjungi kanu gering, jalma anu ngalongok kanu gering, ai alladzi tatlubu iyadatahu gitu nya, tatlubu iyadatuhu. Yamsi eta berjalan fi makhrafatil jannah. Fal makhrafah bi fathil mim al bustan. Artina teh sarua jeung bustanun teh naon? Kebun nya. Makhrafah teh sarua jeung bustan. Berarti lamun makhrafatil jannah naon artina? Kebun surga. Jadi diibaratkeun seolah-olah kitu nya jalma anu keur berjalan rek ngalongok anu geuring teh seolah-olah manehna keur berjalan di kebun surga. Kebun surga aya naon dinya teh aya buah-buahan kan kali itu di surga teh. Jang jalma anu keur berjalan di jero kebun eta. Hatta yarji'a sehingga kembali. Pana sarila mehna can balik mah kita can balik di tinu wilayah geuringna di longokna maka seolah mehna keur ulin we di kebun surga gitu, di taman surga. Urang sok embung ngalongok teh. Kadang mah orang di urang suka aya alasan teh aing keur teu boga duit kalau mau teh eta bin alasan. Geus aya duit dipake heula jajan duit. Teu jadi di komo sehat ngonten ngalongokna teh. Mane alasanna. Padahal mah penting nama ngalongok naseuna teh. Ku ngalongokna urang. Ari babantunan masihan eta mah sabenerna mah nu sekian itu keur aya nya ngabantu henteu nya penting mah ku ngalongokna geus pungaheun kitu zaman nu geuring diilikan teh kan. Ieu akhlakna orang Islam teh kieu tah. Nu geuring ge kudu dilongok. Wa qala sallallahu alaihi salatu wasalam iyadatul marid awwala yaumin faridatun wa ma ba'daha sunnatun. Iyadatul marid ari ngalongokna kanu gering kanu teu damang teh awwala yaumin dina poe anu pertama. Jadi pas gering dina poe pertama urang ngalongok kanu gering dina poe pertamana kitu nya. Faridatun eta fardu. Wa ma ba'daha sunnatun. Sareng ari satelah nama jadi tina poe kadua katilu katitu nama bang ba'daha sunnatun sunnah. Tapi dia wal murad bil fardi anu dimaksud ku fardu di dieu mah wa sareng sunnah di dieu mah nya wal muradu bil fardi wa sunnati huna bihasbil muruati awil akhlakil jamilah menurut akhlak gitu nya secara ieu nama sanes fardu wajib sanes wajib siga urang salat 5 waktu. Tapi cek lamun cek urang cek etikana itulah secara etika teu damang enggal gitu kudu enggal pula dilongokkan. Sunnah jeung wajib di dinya mah maksudna. Wa qala alaihi salatu wasalam la tajibu iyadatul marid illa ba'da salasati ayyam. Nah, tapi dinu ieu mah aya batasanna ieu. La tajibu teu wajib naon iyadatul marid ngalongokna kanu teu damang. Wajibna sigan tadinya wajibna maksud wajib di dieu secara etika unggul. Teu wajib ngalongok anu teu damang illa ba'da salasati ayyamin kecuali sabada 3 poe
Jadi lamun anu udurna kakarasa poe 2 poe makeun heula. Geun heula lamun tos 3 poe age itu 3 poe mah longokan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ada maridon solihan kharaja ma'ahu sab'una malakan. Man sahajal ma'ada anu ngalongok maridon kanu naon kanu udur kanu teu daman solihan anu soleh ngalongok jalma nu gering teh jalma anu soleh anu bageur anu bener jalma nu dilongokna teh maka kharaja maka keluar ma'ahu sarta itu si man naon sabuna malakan sabuna naon sabuna naon sabun teh sabaraha 70 ingat lamun dina hadis po dina naon-naon aya kecap 70 lain dalam artian 70 teh jumlahna 70-nya 70 dina teh ngandung kana arti loba di dieu mah kitu nya maknana loba lamun urang manggihan dina hadis po dina naon kitu biasana teh sok dikitukeun nya karena kan ila sab'imiah kana 70 gitu ya kan 70 angka 70 dina teh sanes tunjukkeun jumlahna 70 sanes tapi nunjukkeun kana lobana gitu. Tadi mana-mana urang tos ngalongok tinu gering jalma anu soleh terus urang teh kaluar tah dina waktu urang kaluar terus ngalongok jalma anu gering nu soleh teh sabuna aya 70 naonana malakan malaikat. Nah, keluar bareng urang teh 70 malaikat. 70 malaikat teh berarti loba malaikat anu ngabaturan urang ngabarengan ku urang. Meureun di dieu teh pulau bari ge meureun bisa we beda-beda antara hiji zaman hiji jeung nu sajena nu sarua ngalongok ka dinya teh. Lobana sakumaha teh. Naon bae tah malaikat teh yastaghfiruna lahu. Mangistighfarankeun lahu ka itu man ada. Malaikat nu bareng kaluar teh maca istighfar mang menta hampurakeun ka Gusti Allah. Wa yakhrujuna min baitil marid ma'ahu. Wa yakhrujuna sareng kaluar itu malaikat min baitil maridi ti rompok jalmi anu teu damang ma'ahu sarta itu si man wa yadkhuluna ila baitihi wa yadkhuluna sareng lalebet itu malaikat ila baitihi ka bumina itu si man. Jadi ngariring gitu. Ti rompok anu teu damangna kaluar bareng beuring. Urang lebet ka rompok teh lebet ngiring ka rompok urang. Jadi lamun istighfarna hayang loba urang tos ngalongok nu gering carana urang ulah langsung ka imah ajak jalan-jalan ke malaikatna. Mun diajak jalan-jalan kan begini lah maca istighfar anjeun urang na gitu. Lamun tos ngalongok langsung ka imah deukeut jarakna itu. Malaikat langsung asup ilu ka rompok. Kemudian dibawa nguriring heula malaikat terus istighfar salila urang di perjalanan keneh mah. Semakin jauh berarti semakin loba istighfar dibaca ku malaikatna ka urang. Lumayan cenah. Wa qala alaihi salam. Qala salam betul Nabi alaihi salam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ada maridon lam yazal fi khurfatil jannah. Sing jalma ada anu mengunjungi maridon kanu teu damang lam yazal maka senantiasa. Teweleh fi khurfatil jannati aya di jero kebon surga. Siga nu tadi ya masa sarua hadisna jeung tadi. Wa qala alaihi salam aidul maridi yakhudu fi rahmatillahi taala. Fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha. Aidul marid ada ya bahwa aidun ari jalma anu
ngalongok anu gering aid mah jalmana jalma anu ngalongok anu gering yahudu yamsi tegasna berjalan fi rahmatillahi ta'ala dina rahmatna Allah ta'ala dina kasih sayangna Allah ta'ala faida jalasa indahu faida jalasa maka di mana-mana calik itu si aid di mana calik itu si aid indahu gigireun anu gering atau wasata anu gering in gomasa maka seolah-olah teuleung cek urang mah nya teuleung fiha ay fitil karrahmah tegesna seolah-olah manehna keur teuleum dina itu rahmat. Nah, lamun urang ngalongokan teu damang terus urang calik pinggireunana atau gigireun anu teu damang eta teh salila urang keur calik di dinya teh seolah-olah urang keur menyelami kana rahmatna ti Gusti Allah. Berarti lamun beuki lila oke urang menyelami rahmatna Gusti Allah. Wa qala alaihi salam adamul iyadatil marid asyaddu alaihi min maradihi. Adamu iyadatil marid ari teu aya na anu ngalongok nu gering teu damang asyaddu ay aksaru aliman asyadu ay aksaru aliman kacida nyerina alaihi ka itu marid min marodihi tibatan geringna itu sendiri itunya. Jadi lamun teu aya nu ngalokatna kalah leuwih-leuwih nyeri tibatan panyakitna itulah. Lamun jalma anu teu aya nu ngalongok pisan kan gering teh. Wa qala alaihi salam fawaku naqatinnya wa qala alaihi salam fawaku naqatin kaliwa di pinggir nama aya al iyadatunya di pinggir mah aya di tengah nama teu katulis ya tapi nah ujug-ujug fawaku nawati al iyadatu ari ngalongok anu gering teh fawaku naqatin eta kira-kira 2 kali meres susu. Naon di maksudnya? Waktuna berartinya perkiraan dilana lah naon ieu betulnya perkiraan dilana teh lamun disaumpamakeun mah seperti 2 kali meres susu sapi kadeh. Meres susu batu susu sapi kira-kira 2 kali meres sakumaha waktuna tah dina ngalongok teh sakitu ngan ulah tereh teuing ulah lila teuing kitu nya tereh teuing da meureun asa kumaha lila teuing da kesel si jalma teh ngalongok teh kalah lila teuing hayang istirahat kan kitu nya kalah diajak bae ngecemprot misalnya ngawadul kayak itu tadi kadang mah kan ari nu geuring teh aya nu resep diajak ngobrol aya nu henteu nu hayang istirahat kan ayanya. Jadi baliknya teh tekieu ngambil teuing. Jadi waktuna kitulah waktuna. Karena waktu ngalongokna. Wa qala alaihi salam wa min tamami yadatil maridi an yada'a ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa. Wa tamamu tahiyyatikum bainakum al musafahatu. Wa min tamami iyadatil marid sareng di antara atawa tina kautamaanana tina ka sasautamaan tamam teh kasampurnaanana tina kasampurnaanana ngalongok anu gering teh
an yadoa yen nyimpen meletakkan nyimpen saha ahadukum salah seorang ti aranjeun yadahu kana pananganna ala wajhihi kana wajahna itu marid au ala yadihi atawa nyimpen pananganna teh ala yadihi kana panangan itu nu marid itu marid kana panangan anu teu damang payas alu hu tuluy naros ka itu anu gering kaifa huwa kumaha kaayaanana itu long cek urang itu nya minimal urang lamun pas ngalongok teh kitu carana teh bari dicekel leungeunna atawa diusapan uluna diragam mun panas diragam nya geuning hareng are kanu jama kolot bari kitu kuno gesang geus sopan gitu. Nah, paling umum di orang diragap leungeunna kan gitu diragap leungeunna bari nanyaan kumaha kaayaanana itu ayeuna gitu kumaha perkembanganana bari tarosan gitu urang wa tamamu tahiyatukum bainakum musafaha sareng ari kasampurnaan ngamulyakeun aranjeun bainakum di antara aranjeun teh al musafahatu eta sasalaman salaman entos nama kitunya orang bari rek mulang teh sasalaman heula gitu ya urang puluh kadinya teh ulah pada asup teh cicing jauh mulang gitu nya sampeun ku urang teh dos cenah lobaan gantian kita kudu ngarti nu lobaan teh itu nya gantian sasalaman heula gitu pas ngidik teh nah lamun pas keur lobaan siga kitu ulah papahareun nanya ieu nanya kitu ieu nanya kisah urang saurang nanyana si lieureun ngajawabanna ieu nanya bajung pertanyaanna sarua bae geus dijawab nu tadi ditanyakeun deui jadi kudu rada efektif itulah mun dina ngilik anu geuring mah ngan tina bab ieu berarti kasimpulanana lamun aya nu geuring ku urang kudu dilonggokan bere motivasi pertanyaan kaayaanana terus tadi dina salah sahiji hadisna ngalongok teh lamun tos 3 poe geuringna karek dilongok tapi lamun kaayaan geuringna geus parah mah ulah nungguan 3 poe bisi nan sapoe geus teu aya geus ripuh mah ageh longok urang lamun kira-kira geuringna biasa bae gitu nya geuring panas tiris aya geus 3 poe geuning masih kena geuring longok tah geus kitu mah kurang teh kitu nya bisi parah geuringna gitu. Karena biasanya panas teris mah sudah kayak geueureun sapoe 2 poe geus sehat deui gitu. Urang kadinya lain embung gitu doakeun teh geus kudu dilongok lah sama dilongok mah sehat. Tujuanna kan kadinya gitu nya. Masih urang ngalongok tujuan ngadoakeun supaya sehat. Teu dilongok ge urang tetep ngadoakeun menang beja anu geuring teh doakeun kaenggal sehat. Ieu kaitanana jeung basa dina bab anu istighfar mun teu salah mah nya. Di antarana jalma anu loba dosa teh cara ngalebur teh nyaeta ku istighfar gitu nya. Ku tobat istighfar ka Gusti Allah. Lamun jalma tarabe istighfar ka Gusti Allah, cara ngalebur teh ku Gusti Allah diberi penyakit. Gitu, gering diberi gering gitu tah. Gering teh tujuanna jang ngahapus dosa-dosana, ku sabab manehna teh tara istighfar ka Gusti Allah kan gitu. Jadi jamaah anu geuring teh dua gambaran. Nah emang eta geuring teh manehna mah jamaah taat ku sabab uji kasabaranana atawa dipasieun geuring ku Gusti Allah ku sabab manehna lalai. Manehna tara ingrat ka Gusti Allah, tara zikir ka Gusti Allah sehingga ku Gusti Allah teh jang nebus kana dosa-dosa manehna lalai ka Gusti Allah teh diberi geuring ku Gusti Allah nah eta. Jadi teh sarua gitu geuringna seseorang teh. Henteu sarua sababna itu nya aya ku sabab panyakit teh emang keur diuji kasabaranana aya ku sabab panyakit teh emang eta mah jang ngalebur dosa manehanana ku sabab tara eling lamun pikeun jalma anu ku Gusti Allah na dipasihan panyakit teh ku sabab manehanana poho bae ka Gusti Allah lobakeun istighfar we leungit ke panyakitna gitu mah penyakit beda aja lalu penyakitna keur diuji kasabaranana eta mah wayahna mesti angger istighfar Allah keur nguji kasabaran manehna jama taat dibere geuring keur uji kasabaranana
Jama tukang maksiat gering berarti mainnya ke disuruh tobat gitu kesimpulan nama teh. Tiga orang lamun keur gering ragapan diri urang ieu urang gering kieu teh keur kumahakeun ya. Nah ieu teh keur nguji kasabaran urang. Nah keur nyuruh tobat ka urang si urang geus lupating dosana gitu. Tas sakitu teh heula wallahu a'lam bishawab.